Ih. Wah, hampura wah. Orang mal dahar tuh dah itu di pendet mah. Nu urang garing wah. Moal dahar aing ge sarua teu di pendet mah meureun moal madang aing ge sarua. Mata ge ulah pegat aing oge. Geus. Saladar geura geus caretuk teh. Kumaha mun dibarui? Yeuh mun wadoyok menang, wadian cilaka dibui. Terus sabalikna deui dibarui. Tah resepkeun. Benar. Resepkeun siap resepkeun. Geus. Pira ge cai sarua aing depan kana sawah sia teh. Sok ribut we jeung aing sok. Kabina-bina teh. Nyapi Aing mah kudu laporan ka RW nya ka lurah. Nah, saeutik kumaha Sorangan hukum. Lis, hari urang teh rek ka mana ieu teh? Tadi teh pan urang teh ka sawah. Oh, heeh nya. Ya, Siap, buru-burit. Ya. Woi, kunaon? Bang ngageronkeun lurah. Kunaon maneh eta? Wadoyok tuh jeung wadian keur garelut di sawah, di sikukuna. Urang ek balik. Aing katonjok. Aing eta pukulan teh saroding euy. Loyok ripuh aing aya geus kitu dan teh orang aing kan urah geus kieu mah.